yang kia ya aduh. Aduh, di PC nya. Hah? Stilan tuh. Oh, ya. Oh, dia paling kan terus. Baru yang ya aduh kayak mah kudu aya iuran balapan nah nih tapi bisa kalah kena euy aduh. Aing dia ditali bae ku Bang Emok. 2 minggu di cuma Bang Emok gelis deh. Aduh, Ya mah tuh. Deh parah. Ning pikiran belah barang bisnisnya solusi kan. Pai-pai pikirkan duit dia. Ayo Ayolah. Oke, euy. Ya lah, bisa solusi nak. Terus lah. Aduh. Ya, mikiran apa mah ya jepok. aduh, aing mah Bobol kalah hitut sih. uyang aing mikiran hutang. Aduh, Gitu. ayo orang duit. itu beh lah yuk. Ayo aja. Jadi mau orang balik aja panggilin kopi ke majikan kan Pak? Oh ya tuh iya, hayang gimana? Kayaknya bakal udah pengen membawa makan gerak manus. Oh ya, gimana? Atuh wah pengen ane madang yang balapan. Waktu daun cikur, daun sintong, daun jalatong ya. Wah, mana mah dilepasin di lubang beak tuh. Coba. Aduh, iya kok mau orang kira. Aduh. Kumaha mana wae jeung ah. Lamun misalkan setuju tuh, orang enak main freelance. Freelance naon tah? Orang jadi dempolot ceritanya gitu. Kayak misalkan itu orang gitu baru dah kumaha. Boleh ayo deh nak. Kayak mana cuma bisa acting, orang udah bisa acting. Bisa yang datang kira orang. Nyanyi. Atur wae lah Jim. Hah? Atur wae. Atau aja dong. Atur wae. Oh, atur wae. Oh, kan atur wae. Terus orang ini kasih berak ya, weh. Ayo. Tong ayo. Ayo segini menang ya. Bagian Makanya kayak jadi ya be, jadi model sika koordinator gitu ya, kita perusahaan. Jadi jangan mana ya, kayak mana ngomong ke nu jangan kesusah, kayak mana, yo, ambil sticky semprot gitu ngomongnya, menang iya yo, kamu jadi menang iya gitu. Tosulah, tos tadi iya. Deal. Dan siadak, Aing keur bari nguang. ayo milu bae jeung urang ang. Sih. Kami be ayo. Ini buktina. Ya. Ode. Gila kan disemprot. Kena itu tapi. Tuh. Wah, salam. Waalaikumsalam. Cok. Tamu tak? Tada, cok IG anu geus gabung jeung kami setahun geus menang HP ta impianna ta. Nah, Yo, kami ge geus boga HP nya asli. Wih, mantap isi kan. aya nu minat ka Bang Jim. Silakan. Jadi syaratan lanki. Syaratna eta maneh setiap jam hiji berang maneh ka tangkal kawung terus sajana eta nya 3 batang rokok jeung segelas kopi. Tah maneh dur bae 7 poe tah pasti langsung. Sadenya sakit. Nah, Sajana eta jang kicendet. Karena eta kicendet naon? Kicendet pegat. tah. Janet Pegat. Kicendet pegat eta minumannya nya eta ku. Kopi jeung 3 batang tah. Setiap etana dur pokona mah. Ngadak bareng togaing gitu. Nah, itu ulah pokoknya. Naon tadi syaratna, Bos? Oh, kopi, rokok, jeung Geus, coba teh ceprolan, bener ya. kicenetna. Pengalaman. Eta ulah pokoknya setiap jam 1 berang maneh ta 3 batang rokok bebas kretek apa filter ya harus sama filter sih. Filter soalnya kan anu kadoyanana dia gitunya. Ulah pokoknya jeung kopi ta. Maneh mun misalkeun mer 3 batang rokok, kopina eueuh bisa dungkar hulu maneh euy. Nah, Jadi mana maneh aya penyakit diri apa diputuskeun ku bebene yang balas dendam beunghar bisa kaki. aki ya ki semprol eta sebenarnya aya 2 euy. Ya ki naon ya ki si ki. Nah, ieu semprol naon ieu semprol bieu lah ari teu namanya. Jadi maneh deritana aya naon bae. Aduh, bisa. Kalau Intina nya ya urusan duit bela intina. oh, yo detenan wa derita mah. Penting mah ulah nyarita tentang waduh, aku ngareuneuh lah, kan gua bisa nampak euy.
Nang geus mana intina ulah poe bae nya. Bisa balik euy. Urang ge urusan deui eta mudi loba di ditu. Heeh. Cok, balik ke. Baik dah. Nah, heeh, jon itu bae heuh. Kat. Ayo lempang. Wih, jadi miliarder nih orangnya. Nyawa LC5 mah kajin lah. Erek kali itu bae. Meni rokokna jeung kopina. Ih, lagi bae, lagi. Nah, ini jadilin. Ayo. Ini urang kadi tuh bae ya. Ayo, gas. Buritan manten euy. Aing mau ieu kajin. Ah, Kita terus menang. perang teuing yang mah. Anjay. Tua. Bersih. Jadi jangan si Coki wah. Ayo. Kemana aja? Ada. Istri kita hampir. Bukan hampir ya. Iya, 7 hari nih. Salah, woi, kamu Pak. Habis tuh koyo. Kan itu Bos. waduh. Wah, gua enak kan kami kembali ke narik hartanya. Heeh. Baik ditarik kami butuh di 300.000 eta jeung Wah. saja na, Cok. Mayo. Kudu aya. Dua ya soalnya ya udah narik kereta udah lagi mudah coy. Geus lah, berahan mitna. Ya mun bisa mah isu kajian nya ayeuna kajian berdoa eta mah. Saya nak. Berdoa kira-kira jam 4 moal gitu. Soalnya geus kadung ya, geus kadung untuk poe mana ngatur-ngatur tadi itu kan barunya. Mah eta. Yang nak. Sanggupan di raya kudu isu pake. Ya terserah mana yang punya eta mah cepat bae eta mah. Lebih cepat lebih baik. Baik, lebih baik. Teh bawa. Ya terserah, ayeuna kan pun terus murid. Nya isu kajian ge kajian berdoa, ge kajian syukur berdoa. Oke. Yang geus tuh nya. Tuh. Aja. Bisa kan aja mau nyanggupan sih. Bisa tamu kumaha ke duit mah demi kurang ke. Hasilnya mah leuwih ti 300.000 ya. Ya, aman. Geus ayo kumaha bae carana itu. Gampang kayak bener. Ayo solusinya. Aduh, ayo mah aktifnya nyarinya. Goblok. Tuh. Wih, Yo, Mana mang? Aduh. tas di itu kerenan yuk. Ki. Biasa nongkrong. Tumben ke dia. Nuh, yuk. Kepentingan tadi lain kami tas eta ka abahsanya tadi kodei cenah Abah. Anu mana media? nu di dia erkeun sasajen ami sugih cenah. Aduh. Bahaya. Bahaya kudu etaeun kopi jeung rokok 3 batang. Kami geus terus cenah kami datang di itu kudu etaeun duit 300.000. Wah, bahaya. Boga ieu iki ceritana boga teh ieu. Aduh. Beda bae. Boga mah boga, tapi apa 100.000 jangke penting. Aduh. Mau ayo. Kudu aya be, kudu aya urusan. Ya. Geus gila berean bet 300.000 lah kajeun. Oh, kala itu nyapat di jeronya. Oh, ya. Aing euy. Pikiran duit di meni, jeung
Ya, ayat 200.000 nya. Oh. Tapi isuk balikin ya. Nya, nuhun ya. Oke. Oke. Naik tuh balik gua. Aduh. Dasar udah mudah tanam lu ya. Orang tilu poe menang iyo nya. Mencair we. Poya-poya di dia tinggal lah. Oh iya, karena masalah kan iya. Masalah kan isuk jangan nyata 200.000 ini saria. Wah. Itu tadi kaji lo di dia poya-poya. Pepenan beli gitu cowok. Duit itu. Bohong. Mana nih punya? Henteu. Tadi bu iya, abi kerja iya ke masalah kan iya sengaja yang di Menarik itu iya. Heeh. Asli. Tadi ngadengnya kami daek cina kami ngadengnya nak. Daek be borak ditipu. Oh, Dengan belum. Ya, kumaha maksudnya ya kami lewat sakerek. Saya sih cari nak udah bisa belah apa kumaha sih? Kami kerja tante. Kasih awan dia. Udah sok ngelak. Ya kami semua duit 300.000 gitu. Kan jadi gara-gara ya, kami sih kena masakan. Eta nu ngomong KTP rumah kemarin nunggu itu geuning baru udah kan TikTok. Bohong teman teh ya. Gua sedih lagi 300.000. Gini eta gagal isuk. Kumaha? Balikan deh, betul balikan. Jangan apa sih balikin deui kayak isuk dibalikin deui aya lu balikin mah lebih 300. bisa. Dijamin. Bo, ayeuna duit kali heula. Balikan Tanggal dia nya. Ya. Ya, ayeuna maneh ayeuna kamar heula. Kami ayeuna keur rek ritual heula teh. Cok lah mangga. Awas lah bohong ya. Nya, boleh yo. Benar nih mah. Geseknya cangkang. Kami tenang, mau ngabokol juga saya, mau ngabokol kami tenang. Ayo. Bisa di. Anjir, daun. Parah sih. Woi, di